Wow. Barsun Baraya Sunda. Hayu urang mumulai basa, reuskeun duduluran, raketkeun babarayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Barsun Baraya Sunda Cianjur. Alhamdulillah ayeuna nuju kumpul sareng timna Barsun. Assalamualaikum Bapak-bapak sadayana. Waalaikumsalam. Ada ramah Bapak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di ayeuna dina kaya sehat walafiat. Pak Edi, damang Pak Edi. Alhamdulillah. Aduh. Wah, Pak Edi waktu nanti Barsun teh itu kedah di merenah ke gitunya tidak Barsun teh itu tim teh kedah anu aya di mumul Pak. Salah hijrah naon teh Pak? Bapak-bapak. Coba ada sepuhan lah kesana ya. Kan biasa mah gitu. Ya jadi kada dimulai. Ulah dimulai. Hari dina kecap bang ngamulai mah nya. Eta tos mangrupi hiji kewajiban. Pikeun urang Sunda. Margi saupamina bahasa Sunda teu dimulai ku urang bade ku sahareui. Oh gitu ya. Nya leus eta teh. Margi urang mah ayeuna asa gengsi. Ya, nyarios ku bahasa Sunda. Tapi orang asing mah orang deungeun. Karesepeun haroyongkeun kan bahasa Sunda. Tah didinya kecap kunaon eta. Ya. Nah, ya dina bahasa Sunda eta kan jejer atanapi pedaran dina bahasa Sunda teh pemitelkat benten. Sareng bahasa-bahasa anu lainna nu sejena Selain tinggal memulai naon Pak? Kayaknya memulai bahasa terus kan? Ya mulai teh meureun sami sana lestari. mulasara ai bahasa Sunda nama tah alanggengkeun Ulah tikang ngarasa isin. ulah ngarasain Nyarios ku bahasa Sunda. Sabab eta teu tinggal ti nini aki. di luluhur urang Iya. di karukun urang Ulah era nyarios bahasa Sunda. Pak berarti harus Pak hari karun teh naon Pak? ya karukun teh kapungkur nenek moyang urang ya Karun teh. karukun teh hitungan hari berencet bahasa Indonesia sama nenek moyang Luluhur gitu lagi. luluhur luluhur Jadi ada pangluhurna gitu. Rupang luhur pang urang teh meureun ayeuna urang, aya bapak urang, aya aki urang, aya nini urang, aya uyut urang, aya udak-udak jangan wareng terus kali itu ada teh anu teh katanya. Nah, kieu Pak. Karun. Ai anu perlu dilestarikeun. Selain memulai bahasa naon deui Pak? Dina Sunda banyak di dina Sunda. Iya, lah masalah bahasa memang bahasa iya bahasa harusnya gitunya dimulai urang teh di mana deui. Ayeuna tapi mau bisa lancar eta mulai bahasa namun mulai seni budaya deui. Rajin budaya berarti kan ya? Iya. Budayana kan budaya teh adat-adat urang ti karuhun oge gitunya. Sok ayeuna lamun urang budaya teu dikembangkeun. Dari pandangannya Pak, hari dia seni karena budaya, Ya. bisa naon Pak? Hah? Dina budaya, Kumaha? bisa naon dina budaya? Di sana aya budaya mah selamanya. Dina seni ya. Dina seni anu pernah digeluti no. Nah ini urang baparkeun lainnya masalah seni jeung budaya. Beda seni jeung budaya. Lahirna seni mah tina budaya. Seni dina budaya aja. Ya, namun seni mah lahirna tina budaya, tapi budaya bukan lahir tina seni. Yang melahirkan seni itu adalah budaya. Eta naon semestinya teh dengan kegiatan-kegiatan budaya Sunda. Dalam budaya Sunda mah seperti lamun kapungkur mah nya urang berbudak nih Ya. can pernah dikata kolot gitunya naon rek ulin atau rek nanaon teh
ngarengik minta cocokan. Kan loba pisahnya baheula budaya teh Pak ya. Naon kumpul eta Pak, ada anu pernah dilakukan Pak? Ayeuna budaya-budaya teh misalkan ayeuna dina permainan lahnya Kaleci, dampuh, Main batu. main batu main kan. batu kumaha? Main batu. Dampuh. Dampuh. Dampak dampuh teh. Kayaknya orang praktekeun kayak kudu dipraktekeun ieu, soalnya jang barudak ayeuna. Nah itu kudu dimulaikan jadi Eta dina budaya. buat Terus gatrik apa gatrik? Gatrik kudu kawi. Ya. Inum aya anak gatri. Gatrik. Kutik. Putih. Congklak berinya. Tadi dia mah coklat main kaleci gitu. Bebentengan, yang saja banyak. gahasin gitu. Sonda eta. Sonda oge hiji ka paringgalan. Ada saya saudara teh jeung lalaki teh yang Sonda biasa. umum di mimiti awe lalaki budak kolot. Kolot oge. Di mana tadi dilakukeunana dina saang bulan 14. Alah, nah. Bari ngabumbang. Ngabumbang. Bari ngabumbang. Nah, ngabumbang teh Pak. Jadi- Ada lagi yang ngabumbang teh. Ngabumbang teh kemudian tanya ayeuna di mana caang bulan nyorot tanggal 14 didinya urang teh syukuran. Oh, syukuran. Syukuran kayak widi. Nah, yang Kalau kaciri. apa betulnya? Geus kaciri banyak seni lahir tina budaya teh geus kaciri tah. Dina caang bulan 14 urang ngabumbang. Nya ku barudak bobojakan aya nu kucing-kucingan surat. Nah itu teh senina Seninya atau seni. Jadi Lahir budaya teh gambarna tidak seni berarti nya. budaya. Seni tidak budaya. Nya tina budaya. Jadi maaf ya, punten bahwa budaya anu diutamakeun dina budaya anu aya patalina jeung adab tata krama. Ya kan itu adab tata krama, akhlak. Sebab di Sunda adab-adaban eta teh kacida diperhatikeun. Eta teh jadi adab tata krama sopan santun, someah, ramah, tamah, mere, mawe kan itu nama. Pembelajaran oke berarti ya. Pembelajaran oke. Jadi jangan barudak teh. Nah, Ngalatih. atikan. Ya, hiji atikan gitu. Itu kayak yang paling beda Pak. Hah? Beda aya nama. Nah, jadi beda eta kulantaran atikan-atikan di zaman kiwari nya beureun geus kalini ku atikan-atikan anu anyar. Di bawah ku dengan Sajabati eta beureun urang rada oge henteu ieu teu nya teu ieu. Nah, dia sa nu lengahna saha. Ini eta kan. Nah jadi dina basa ngamumulai eta berarti urang mageran ya supaya meureunna ada tradisi urang anu geus diwariskeun ku para leluhur urang teh kajaga kajari henteu kalindih ku bahasa dengan lain urang ulah mempelajari bahasa dengan tapi mun urang diajar bahasa dengan ulah pokok ieu karena bahasa urang sorangan. Namun misalkan bahasa Sehina aya nu ngaran bahasa Sunda cenah udah dipake kan pernah aya katanya. Aya nu anu ngaran gitu. Yang Terus gitu eta pendapat-pendapat orang Sunda ya orang Sunda khususna kan berarti bahasa Sunda teh salah satu budaya Indonesia oge nya. Menurut pendapat Bapak-bapak kebata eta mah dina tadi ngalarang bahasa Sunda. larang Ya, ngalarang teu bisa kitu wae katanya. Sabab ibarat dahar. Urang dahar yang budak eta teh tanya ya saha sempok. ibarat budak deui ya. Udah kain kan dia lucu. Sabab beungeuna kada Suara. Nah kita jadi si budak ieu kada arana teh udah kena teh. Udah budak. Sangu, Nah. sangu dilarang, teu meunang ngadahan sangu. Moal bisa ieu langsung dan begitu saja. Kudu diwawakeun bolet atau tales teu bisa. Gitu. Sabab eta tos kebiasaan ngadahan teh sangu. Ayeuna kana bahasa
kuko urang dicare kemunan pan urang tadi teh benar di karukun nah di karukun itu seni budaya teh di karukun komori bahasa Sunda eta mah bahasa pondasi Cek orang Sunda. cek urang Sunda Bahasa ibunya. bahasa ibu Tapi kan tidak bahasa teh seueur bisa kayak anu teu hafal ayeuna ka barudak orang, mulai udah kaleutik malah itu. Nah, gitu. Kita naon hungkul tapi anu biasa Sunda anu kapungkulnya anu seperti eta kegamuran-gamuran baheula. Eta aya bahasa-bahasa ayeuna jarang dipake gitu. sapertina kieu aya nama jadi tos ku kali ini ku bahasa nasional nya. Jadi di lemur oge tos budak-budak lemur teh diwarah bahasa Indonesia. Indonesia ya. Tapi henteu keuna karena tata bahasa kesusastrana gitu. Daripada teu bisa bahasa Indonesia tata krama kesusastrana, geus saya bahasa leluhur teh tadi. Bahasa leluhur bahasa Sunda. Ya. Ngan meureun nya. Bahasa Sunda ayeuna beda di bahasa Sunda pupuhun. Coba we ayeuna pergaulan memang banyak. Ieu nya seueur anu ngomong bahasa Sunda. Ya. Tapi ning aduh Kasarnya bahasa antara itu lah itunya. kedahna kumaha tah Pak? Tah ieu maka di ayat teu nage barsun, urang teh kudu nata. Nah, gitu betul. Mere contoh. Satu. Nya mere contoh tah ka generasi mesin teh. Yen bahasa Sunda nu bener teh ieu. Nah, gitu ya. Gitu kan. Nah, ieu ya ti budak kakolot kumaha sopan santuna. Punten kumaha gitu kan. Zaman ini teu aya nu kitu. Orang ditanya. Nah, hitam. Yang nurutkan Pamangi, kitanya Pamangi, hari bahasa teh kan dibagi tilu teh ya. Apa mang itu yang mana? Pamangi, nah Pamangi teh Pamangi. suamina, Pamangi itu berapa mana ya Pamangi? suamina Mumangi. Oh, berarti anaknya Mangga. Si Mangga. Palanya jeung malaning urangnya. Anakna jang lalap. Jadi ayat tilu bahasa lemes, bahasa sedang, bahasa kasar. Ngan ku ayeuna ku barudak anu katilu bahasa kasar. Leuwih deui. Bahkan kakolot ge euy gitu kan baheula mah urang ya kakolot nyebut euy bulan bari nunduk teh ya nah justru di dieu tilu naon kitanya tilu wadah Tahapan. tilu wadah Di luar. kahiji meureun di imah nah di imah sa di imah teh tempatna nu ngadidikeun jeung bapa tah eta kudu lamun budak hayang soleh cenah euy nu bapa lah kudu soleh Kumaha ti luhurna? Anak leluhur tadi teh. balik di kaluhur tadi kaluhur nah ayeuna kadua meureun di naon atikan Ketika sakola madrasah pendidikan lah. pendidikan tah eta anu ngandung dina pendidikan teh pemerintah nyasarna didinya para guru para ustad tah didinya ngadidik badaina kumaha geuninganan sabab didinya aya mata pelajaran bahasa Sunda disebut muatan lokal eta kalikan pentingna ulah tika bahasa Inggris di konyolkeun bahasa Sunda Nah, aya mah aya banyak bahasa Sunda pelajaran teh kan. hanya 2 jam dalam 1 minggu guruna teu aya los itu Lama gitu. Karena mereka mau mulai bahasa, ya kurang kudu era ke binatang. Nah, So me pindah ke Amerika, ganti itu bahasana. So, karena itu tapi urang di dia bahasa Sunda, tang Amerika kan bahasa naon eta? Karena 2000 balik ke Amerika. Nah, mencoba jauh Itali. Kalau ke Amerika aja jauh Itali. Ayo Nah, terus anu katilu nya tadi kahiji tadi lingkungan rumahnya rumah tangga. Kadua indung bapak nya. Kadua atikan. Rangkap dirinya pemerintah, nyasa temureun guru. Katilu masyarakat lingkungan. Di lingkungan anu paling kuat dina hileud-hileudna pengaruhna eta adalah lingkungan. Lingkungannya
Jadi panitia diawali di keluarga lah. Di keluarga. Pan dia keluarga mah diwarat ya orang Pendidikan pertama kalau pendidikan pertama adalah Tapi rumah. kunaon bisa leungit berubah gitu tak? Nah, punten ya, Iya. bahasa puntennya. Ah, Jadi kita tadi, lamun orang balik deui kan boga. Sanu Usaha. Kan orang Sunda. Orang Sunda, nya berarti kudu dimumule. Nah, kurang Sunda. Pamanggih ya benernya. Nah, sabab kieu bahasa Sunda teh lir ibarat leuweungna, urang Sunda lir ibarat meongna. Oh, gitu pasieun meureun ku meong mah. Leuweung eta mereka anu rek nuar kai di leuweung aya meong. Nomeo ompong. Wah, jago kene. Bang salah opong-opong nanti meong. Saya si baan. Jadi kucing. Wah. Senajan geus lemong ge keukeuh. Ah, ada wong teh kan sieuna ku asem. Nah, di kelotok. Nyengir gitu. Diticak buntutna digebakeun lumpat. Ah. Kari kulitna. Nah, memang kunaon gitu nya budak ayeuna dina perilaku beuseun urang Sunda deui dina bahasa komo. Nah eta kunaon gitu bisa Tragisnya nutilu teh tadi rumah tangga, Ya. pemerintah, lingkungan. Salain teh eta Dibiasakeun bahasa Sunda. lain cek di dieu mah tadi bedong budak ini. Bedong mah diulah. Lain teu uyahan. Ini pempas sana. Ada tempat. Lahir. Nah, eta ge Bedong. kebiasaan kan ku perkembangan zaman geus lainnya. Selain itu aja. Lain tina di pedok kana di pempes. Berubahna bahasa dina naon. Awal tenawan. Baru lama keur orok justru teh 2 tahun kurang kakara dipesat. Ayeuna mah teh pas borojo beberes susu sapi. Buku ya bahasanya saya. Tidak nak sapi ya. Nek bisa bahasa Sunda kumaha nya? Ada sapi masuk Mata ditanya ku indungna teh, jam bola mah jam pulang, kan? Kan mah awe lalaki ku indung geran teh mo. Oh, eta. Oh. Eta ruksakna bahasa ku urang-urang kene. Kemana jang? Ulin bro. Nah, maka di dia anu paling kuat di rumah tangga jeung pemerintahnya serta di sekolah. Mata di dinya kudu ices guru mata pelajaran bahasa Sunda teh kudu Ices teh naon itu? Ices teh bener-bener naon gitu menguasai eta bahasa. Ices. Bisa apa? Menguasai. Jadi benar. Bener. Menguasai berarti. Benar. Jadi itu pemirsa. Jadi tibaraya sudah Cianjur ngajak ke pemirsa saja berat ini saja berat. Ayo urang mulai bahasa Sunda. Ya, negak gede nya ningkatkeun di budaya Sunda sareng kebudayaan bahasa Lan kieu urang teh nya lamun ku basungu ku dan kailage ngalawan lingkungan moal kuat. Saya Si ayeuna mah kanu naronton gitu nya. Hojong lah. Setiap aya kegiatan basun atau Sunda nu lain dengan basun tah eta teh supaya dirojong. Ya, gitu. Kakarak maju. Nah, Nanyeur deui eta teh. ayeuna basun ayo we namun mulai jeung basun nu lain akhirnya na YouTube. Palingnya manehna nonton teh budak eta. Oh rame euy. Iya mah cenah teu digaseureun, ieu gaseureun paling gitu unggul. itu lain bahasa kan urang mah nya ngayakeun bahasa teh supaya ngajaknya ngajak ka tah Sunda teh kieu, bahasana kieu, adatna kieu gitu kan. Jadi kayak bener ya, paminten barsun ya. Panuhun ieu kasadayana ka dulur nu dilebur ka barayaan di kota. Sanes bare mapatahan ngojay kamari Peda meri na nanti bisa ngojay. gitu nya umpamanya ngan ieu mah hayu urang rereongan Babarna. nah urang rojong deui usadayana rehna bahasa Sunda bisa ngajer deui sakumaha istina sakumaha meureun kedahna dimulai adab tata krama pikeun kana apikan itu ieuna eta teh mah sanes mudah-mudahan ai dirojong ku sadayana mah ieu
kalanggengan bahasa Sunda biasa berlanjut. Ya, kamu generasi orang kapayuna, terutama para nonoman. Nah, itu kan. Oke, hikmahnya menggunakan bahasa Sunda. Jadi duduluran tuh lebih dekat. Coba we ku bahasa Indonesia apa enggak? Siga jeung mau kemana bu? Lamun ku bahasa Sunda, melentong Cianjur, pada angkat kamu. Mulik di mana? Ya itu. Jadi dina ieu tadi disebutkeun bahasa Sunda teh aya urang memulai. Di hiji di lingkungan rumah tangga, pemerintah jeung lingkungan masyarakat. Nah, pemerintah daerah. Jadi leuwih raket. Nah, mari urang nih ngobrol bahasa Sunda kan nya. Ada ieu kan orang mana Kota Baru. Padahal bahasa Sunda mah unik banget. Jarang ya di kampus. Ya, ini bapak itu orang Sunda, tapi kenapa sih untuk dijaga kelestarian? Ya, langsung dikasih gitu. Maka tadi dengan urang motor Barsun, ya, reuskeun duduluran, rakeun babarayaan, eta. Wow. Ya enak bahasa Sunda teh suhu dina lentong nya dina lentong dina ceklok kan cek Elvi mah ceklok tapi nutur hayam teh lentong Tapi kan akhirnya beda-beda aja, akhirnya Cianjur beda. Terus akhirnya Sukabumi beda. Bogor beda. Banten beda nih tinggalannya. Di bahasa Batak nih. Eta teh sebenarnya Sunda-Sunda kene. Tapi menuju di talenti kita teh. Sama gitu. Asana apatina di non berubahna eta Sunda. Apatina tempat, apatina cai. Kena cai. Ya, memang Karena apa ya baru dicai. So ayeuna bahasa mah eueuh kursus pas lahir kursuskeun ka sinu bahasa Sunda ada. Tapi Borojo bisa. Nah, ayeuna pertengahan Jawa Tengah. Jeung pertengahan Jawa Barat. Sudah naik pengaruh. Ieu bahasa Sunda ieu bahasa Jawa. Bisa aja. Eta teh nyalamun ka anu mah bahwa anu yen eta tadi mah perbedaan eta teh aya oge anu disebut bahasa lolobok. Nah, bobongkon. Bahasa lolobok. Coba aya teh bahasa lolobok di kamus. Nah, eta. Artina eta tadi teh eta lentong. Lentong eta kan. Enak lentong Cianjur, jeung lentong Bandung, lentong Bogor, Ari lentong teh apa teh? Nah, Lentong teh lentong teh gaya. Sengkong. Jadi ngomongnya dialekna kan gitu. Jadi itu. Jadi bahasa lolobok atau bobongkon nya atau lugu oke eta teh lentong. Pengaruhna di lempong teh tina naon ta lempong teh? Nah, tadi cai karena tina jaya atau tina tempat. Cai diburakeun tahu cai dong. Hah? Itu diburakeun. Cai mah mayur. Ya. Cianjur, patelah remesna. Ya, bahasa Sunda teh bahasa Sunda ketumpang remesna mah. Cianjur. Jika Garut beda deui. Beda aja. Tapi orang Banten ayeuna itunya kasar kan. Padahal manehna teh sopan. Sarua sopanna budaya Sunda. Ngan beda bahasana. bahasa Bogor teh Bogor sarua kita. Urang Garut lain deui, Pak. Ka mana maneh? Gitu ya. Beda cai itu ya. Gunung Galunggung Terus kasumpinganana kami Tina Barsun berhasil sudah Cianjur. Mudah-mudahan Barsun tetap jaya dan terus tidak putus-putusnya. Mudah-mudahan mulai karena bahasa dan budaya Sunda. Jadi kedua Pak, Sabayana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.